A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya deui di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud, saya abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti. Muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhil Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh jadi Nabi mah kata tamuan ng malaikat. Daya katamuan ng malaikat mah haji malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Kamu ngaji mah lah kajian malakal maut nya. Ngeunaheun katamuan ku malaikat mah. Hampang urang lamun kata tamuan ku malaikat lantaran nya nama ku urang disuguhan dahar tara dahar. Suguhan nginum tara nginum. Disuguhan awewe tara nikah. Disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuan ku malaikat batu berat. Coba kata tamuan ku Haji Pendi, engap kata tamuan ku nya nama. Masya Allah, lengah bahasa etik, bersih di imah. Lain di sapuan di bawah kabeh. Tah, iyalah Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah berdei ke langit. Kangjeng Nabi Daud kadinya kata tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Informasi ti saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Saking aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya guys, non, isuk jam 9. Guys, beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud dek nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8, setengah 9. Jam 9 kurang 10. Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena bogus boga wudu geus zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Jam 9 kurang semenit deui ulah diajakan ngobrol bae keur zikir cek kieu ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Jam 9 teu datang. Jam 9 lewat 10 encan nya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha cek kieu. Kangjeng Nabi Daud geus liwat ya. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10 encan maot keneh bae. Datang ke jam 11 masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae. Malakal maut ngisin-ngisin aing bae. Wah, teu beres ya malakal maut ya. Geus kula pamit heula rezeki ka dieu kata tangan apa itu balik heula. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud. Aing teh lo enggak bohong jadi enggak bohong. Apa aing nabi teh kieu aya izin. Sedengkeun sakampung geus nyahueun kabeh informasi ti nabi pan ieu mah. Bahwa si eta jam 9 maot. Isukna kapanggih jeung babaturan cenah paegan teu. Nyawa ieu teu kaharti cek cenah. Ya Nabi Daud berarti lo bohong, tapi ieu mah bohong cek cenah ieu. Aduh, Kangjeng Nabi Daud terpukul gede. Waduh, aing ye kumaha lalakona cak cenah. Coba tunggu 2 poe hirup keneh bae. Katilu poe, eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa.
digerokeun ku aing sia malakal maut. Langsung digerokeun, ya malakal maut ta'al hina. Ayo malakal maut ka dieu. Langsung sursat. Ulah kieu boga pagawean ieu. Aing geus kabejaan ka ditu. Ti kamari jam 9. Dia kan jadi bohong. Sedangkan pan aing mah teu bohong, pan aing nabi. Aing rasul, ieu kumaha lalakonna? Hampura cek nyana. Hampura ieu kula ge meleset. Maksud meleset kumaha? Kamari kan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot. Tapi begitu kula dek berangkat harita, dek jabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna. Ya otomatis banyak main cabut-cabut bae. Deh emang calo main ukur-ukur bae. Teu bisa ieu mah cek cenah. Urusanna kudu tepat. Eueuh tuh kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh. Cih, cek Kangjeng Nabi Daud itu kudu kumaha tuh. Tilok tiba heula ka karak ieu cek cenah. Cek malakal maut. Sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu hajudil dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh. Kieu ayeuna mah. Kula tetepan ditungguan ku tetangga. Laporan ente ka ditu ka Gusti Allah. Naon sababna eta jadi dihapus gitu? Cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih. Di dinya kan rasul. Iya tuh mentak di dinya anu boga urusan. Gua lamun pan informasi nanti ente. Ente teu bae aing sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun. Di dinya bae dah rasul. Entah aing geus ka ditu. Ka ditu teh lah. Nanya. Atuh nanya malakal maut ke ditu. Jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud. Bu, ini carekan bebeakan cek gara-gara merek informasi. Akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi, abdi munajat ke Gusti lantaran abdi merek informasi ka Kangjeng Nabi Daud, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, hamba Tuhan nu dipake ka dedeh ka cinta ku Tuhan. Harita tatanggana jam 9 maut kukula diinformasikan, tapi ternyata ngarana eueuh abdi bade tumaros ka Gusti. Naon sababna Gusti datang ka dihapus? Cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tatangga Daud diinformasikeun maut jam 9 harita keneh nyana gegeraan ka imah adi, ka imah kakak, ka imah dulur silaturahmi menta hampura. Di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh. Maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna, ka tatangga-tatangga jeung karabatna, bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna. Bejakeun gitu ka ditu. Oh, mun atuh siam atur nuhun. Datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud. Ya Rasulullah, ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maut harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang. Mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur, jelema anu sedekah balak-balak na cocoba na dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon kula ira paeh teu jadi sia paeh kuari. Cenah geus ajakeun paeh bae. Emang kunaon? Ieu sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maut jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur ka tetangga ka babaturan haju harta-harta dibagikan bener jadi Allah mere ka ente panjang umur ente panjang umur kan gitu ge harta geus beak kabeh itu bukan naon cek geus masalah. Nah iyalah jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur. Urang mah kuari adik di mana, kakak di mana teu nyaho, putus silaturahmi urang. Jeung babaturan putus urang mah silaturahmi. Baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus. Kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sabenerna mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana. Nu mantak sempit jasa hirup. Lamun urang jeung dulur
teu ketika misal orang Talaga boga dulur di pasar Kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar Kemis bener asana mah aya cah eta asana kakak itu keur dihurupannya nak dihurupan aduh asana deuk aya nu nganiaya lah hadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak. Tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar Kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing can datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam je sia monaon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasimnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakak geus luar biasa kan Masya Allah ya adi aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngeunang sabulan kakak napan ka ditu. Waalaikumsalam monaon teh Kak kopi nang di mana tuh Kak aya orang Lampung lah nya tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang dengan Waalaikumsalam monon tah Kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud cekna maksudna tuh Kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tulung we sabar itu tuh Kak mun aya mah 50 juta kelas santen 20 atuh ieu mah keur eueuh nage kitu bae tuh oh atuh Kak tuh bere 20 juta golosor padahal mah kamari merek kopi na malah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat naon silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan Masya Allah 10 20 100 juta ge geus pokona mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae saya boga adi boga di mana saya boga adi asana bener di Cikupa kamari ku galedeg adege saya kuno mana aing ka ditu nginjem duit menta janya boga duit boro-boro aja rokok ge pahit sama mejeuna ku galedeg teh kos kitu mah teh kos kitu mah tuk-tuk datu lalaki bae lalaki hayang ka awewe teu pati bogoheun embung jejebris sakali menang saminggu datang deui bawa jeruk jeruk bahugi lah mun cara baheula mah geus indit cek anakna teh mak eta jeruk di mana nyaho teh ti eta teh meureun lagi teh ulah ditarima mak sayang itu kajen nyana mere ieu cek mana tah bahasa orang Talaga tah mere ieu tah mah tuh percis orang Talaga itu bener ada 2 minggu mere deui kacang itu budak bere-bere bae geus datang ka dinya liwat nanya doang biasa atuh nanya doang ieu sakitu kabelah dieuna mikir eta we budak sabenerna aing teu pati bogongan ku bagirna doang sakena Masya Allah aya nu ku aing dipake ka bogoh bangunna pelit jasa pelit aing bogongan pelit tapi ieu mah budak aing teu pati bogoh tapi ku barahan-barahan teuing Masya Allah jasa mulai nyana dikira tuh ka ieu Bang mulai waduh geus SRS-an ban ka ditu dapat geus teh rahasia negara lah eta ku bager beda ku bager aya jelema rumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun bagus jasa ka 4 tahun retak ka 5 tahun kumaha lebih retak kunaon nambah pelit eta jadi bahaya pelit mah tapi kabelah itu bager boh pamajikan ka salaki bager salaki ka pamajikan bager salaki ge malah yang nyandung ya lamun datang ke imah dibagjakeun komo aja digebegan gitu sakumaha we butun tah ieu keur carita
kos gitulah Kangjeng Nabi Daud nyaritakeun tentang malakal maut. Atuh urang loba sedekah mah batu terus panjangkeun umur panjang mah tah ieu kisah ban mah panjang umur loba soya kok kajen kuku mah haji edi mah wallahu alam cak haji edi sok macem-macem bae haji pendi ge lumayan nya sedekah mantap panjang umur ye asal lain menta-menta cabut 1000 kajawa gede 500 monyet geus teu kadeulean. Ya Allah ya Rabb Kiai asa teu kaharti cenah kula mah pan cenah umur mah geus dipatek ku Gusti Allah pan atuh bisa dipanjang gitu ieu nanya ka aing atuh eta mah urusana dongeng ngaji emang kos kitu ti dituna dongeng nah atuh teh anu neuk manjangkeun Allah neuk mendengkeun Allah neuk nanyana ulah ka aing ka Allah sia ka ditu wallahu a'lam bissawab.